Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba pemirsa. Aduh, papendak deui sareng Bapak tos alami sareng abdi oge ieu marah. Marah. Sahabat ya, Sahabat petualang. Tadi sanes sejak petualang ya Pak, eta Om Gundul lima. Dina ayeuna dinten Minggu nya Pak. tanggal 30 Juni 2024. Kalarasan meureun dinten ayeuna teh Mang Bara nuju libur damel Nya. laminya di Cikarang. Alhamdulillah. Betah Alhamdulillah betah. nah lalaki makan ditinggali tina kerjana. Tampan mah bonus. Tampan gak pengangguran mah nya. Tah eta. Naon. Tok jiga abi. Keur mah goreng. Kedua lagi. Lebih dia Itu janten kalarasan nuju aya di lembur. Lawas di lawas ya. Eta Pak. Sampai penat deui. Alami ke pendak kan. Jadi Pak, iya nyempatkeun nya sok nyempatkeun amang ka dieu karena sebelumnya ka bebebna heula. Apelnya Aduh, skip. aku boga kabogoh teh ulah. Nya diangkat Pak. Aduh, Alhamdulillah. mudah-mudahan cing langgeng. Amin. Yang kedap deui ge. Ayeuna meureun di endorse ku abi ala kadarna ku mie mah. Mie itu Indomie atau napi sarimi Pak. Oh, iya bukan benat ya. Aduh, Mie sedap. bisa. Kirain terus. Digalaukeun lama. Di galau siapa aman. Aduh, Sareng dia air perdamaian. aduh, Indomie sarimi ya. Mie sedap. Aduh. Wayahna emang Iya, di mah Pak. aya Aduh. nanaon. Iya ditampi ya Pak. Aduh, bismillah. Enggak mie, sareng kerupuk mie. Coba dibuka mie mah. Hayo we buka. Tah. Iya, Sakelarnya kerupuk mie. Mie sareng kerupuk mie benten. benda. Tapi Ieu mie. mah direbus, Nah, ieu mah goreng. digoreng. Aduh, mana Pak ngebetrik. Nah, bisa. Kerupuk mie. Orangnya Siap mantap. dia Pak Bidi di dia. Iya, setelah nanti beli na balai Pak. Kayak cengekan mah. Meh naon meh segar. Segar. Anu alanya Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. pembalikan Nabi Marzakan wa bina jangan. Suapan pertama. Kok lama lagi? Oh, ini bahaya. Aduh. Alhamdulillah mirsa ya teh. Nya ge lawas ti lawas, ampro ka di silaturahmi deui enak. Dina tahun 2024 nya nya. Oke. Hilapkan tahun Pak. Soalnya menolak tua gitu tak Pak. Aduh, makin sini tuh makin usia makin delapan. Jadi tahun itu berusaha dilupakan gitu Pak. Sebelumnya emang terus ngalami jeung amangnya. Ya. Tapi pertama kali kita konten pas naik gunung. Ya, pas Ke Gunung Burangrang. Burangrang. Ya. Abi sedih pisan mang ternyata terus 2 tahun lebih pas tadi meninggal. Ya. Dan waktu itu amang menuju kelas 10 nya. Ini asal kadang Kelas 12, kelas 11. 11 nya. Soalnya terus ngajabat jadi ketua OSIS di Payunnya. Terus jadi namanya berpetualang di organisasinya. Dan alhamdulillah amang terus lulus SMK dan gaduh pada melan gitu nanya. Alhamdulillahnya Pak. Karena setinggi apapun pekerjaan endingnya ya nyari uang gitu mah. Entah itu bade usaha, bade
kerja di pabrik ataupun anu sanesna itu penting mah halal dan barokah lah gitu mah. Leres Pak. Ternyata lami pisan mang rangkaian dan naonnya anu ka Gunung Artapela kita acan ka upload mah kedua abi. Soalnya Pak non gaduh ya kesibukan punya pekerjaan, ada pekerjaan yang lebih penting dari ngedit eta. Pemirsa ge maklum lah. Abi teh tiasa ngamanage waktu mah ka acan lah. Kadang-kadang kateteran A B C D kegiatan sehingga aduh ngedit teh lumayan lami kan ya. Iya. Tetap ku sehari 2 hari lah. Careng iya Pak non sedih nate gitu Pak teu tiasa di urang teh sanes tiasa di acan tiasa di gitu tah. Nostalgia ke tempat-tempat alamnya kurang tos di rencanakan gitu. Gaduh kesibukan. Amang boro-boro lelewungan deh gitu kulibur ge ayeuna mah kan terbatasnya. Anu biasana kapanpun hoyong naik jadi ayeuna mah sabab gaduh tuntutan kerja gitu mang gaduh prioritas. Jadi nyawayahna gitu. Udah tertunda di tapi iya Pak lambat laun insya Allah kita comeback bareng-bareng mang. Harus Pak kurang silaturahmi sesarengan kayak di satu tempat anu terus direncanakan gitu. Insya Allah lah ki waktu sama orang atur lah. Yang penting mah amang gak ada waktu luang dan pas sadayana gitu ya hoyong nama ceuran termasuk siapapun lah mau ngiring ya gitu ya terbuka cuman lamun teu aya teh mah duaan ge jalan kan ya. Sepertos di payun terus ngalaman ka Gunung Lembu gitu kan duaan ge jalan. Seharusnya kita terlibat sih mang. Yang penting lamun misalnya aja jauhan, yang penting kahiji kudu aya anu jago Google Map. Kedua kudu aya anu ngartos motor bisi sakalian jago. Eta kan utak-atiknya langsung. Anu katilu kudu aya pemimpin. Anu kaopatna kudu aya pelawak meh teh naon meh teh jenuh. Eta leres. Aya 4 poin eta ge jalan gitu. Leres. Tapi insya Allah lah di kita mah saling melengkapi. Mekanik, pelawak, leadership. Nah, abi mah beban we gitu. Asal aya amang ge aman lah. Ya, balik tadi gitu Pak. Asal aya Bapak aman gitu. Aman gua. Aman. Tapi Pak, mau enggak? Marah non salut oge gitu Pak. Ayeuna ka para penonton anu nyaira ka para pemirsa gitu ya Pak nya untuk nonton ieu channel Desa Putra. Salut gitu Pak. Salutna naon ku dukunganana, ku supportna gitu Pak. Alhamdulillah tah moga-moga ti ieu naon channel Desa Putra makin berkembang meskipun ya agak sedikit ngakak gitu Pak. Support dan dukungannya ti pemirsa alhamdulillah nuhun pisan nya ngadukung nya pamitia sama langkung ti kitu sok dukung deui supportna. Pirang bara abi mah nya udah dina otak abi mah lamun misalnya terus gaduh penghasilan tina YouTube planning mah nya hoyong bisa memanjakan penonton mang. Entah itu ku drone gitu kan enaknya lamun misalnya ka gunung teh entah itu ku kamera DSLR atau minimal ku kamera HP nu rada jernih lah jadi penonton teh ketika nonton video kami teu jenuh teu bosen gitu kan. Dari segi visualna dapat gitu kan dari segi humorisna aya gitu kan hoyong nama seperti itu. Tapi kan kita merintis kita bukan lain sasaha urang mah gitu kan. Lamun teu boga karya ya naon deui gitu kan. Bener-bener dari nol teh
dari nol. Bahkan mun ya sama nolnya dihilangkan deh tidak aya nol gitu. Ngambil Benar tina. Kita teh aya mangkok ieu jadi wayahna nya mangkok plastik. Pami ayam mah tadi teh merah putih Pak, biar Indonesia banget. Kan ini aja dicocokan. Aduh. Tapi enak. Ku kieu Mang. Ku leuleungan teh ternyata tingkat solidaritas anu tadina urang kesel harita diinget-inget aja dicerita lucu gitu Mang. Urang pernah kesel di jalan aya anu kitu aya anu kieu ternyata teu sesuai omonganana gitu kan. Tapi ayeuna mah dipikir-pikir jadi lucu gitu. Gini ya. Urang teh pernah sare di hareupeun warungnya subuh-subuhnya nyatiri sih. Duh, kabesekan mirsa teu ngarwahkeun. Aduh. Konya kanggo ieu sanes untuk sedih-sedih dan sanes untuk apapun ya. Mumpung emut almarhum kalasan enggal kenenya ngandurkeun Mama Mara dan beliau sangat support gitu nya bade ka mana wae Mang Mara nu penting izin dan naonnya mangkat selamat balik selamat selalu diizinan gitu Mang. Beliau sangat ngedukung bahkan Amang lamun Amang bade ka dieu ka base camp cara diulah-ulah gitu. Mudah-mudahan Mamah ti payun kan sakitnya. Iya Pak. Ayeuna cingkeng kabagjaan. Amin. Tong sedih-sedih lah ayeuna namanya. Da ngeun atos mah atos da urang ge duka ninggalkeun duka ditinggalkeun bakal. Da di dunia mah moal aya nu abadi mah. Bener Pak. Alhamdulillah dina waktu eta alhamdulillah lancar gitu Pak. Hampura abi pas ieu sekalian klarifikasinya sanesna naon. Hampunten pisan pas hari-hari Amang berduka abi teu sempat hadir ka pemakaman sami-sami tahlilan teh acan ada apa kabarean deh antara ada jeung sedih sedih gitu. Tong sedih jeung urang ge nya emang kumaha nya namina kehilangan sosok orang tua anu benar-benar ku kita dipika cinta gitu Bang. Meskipun iya hese pasti sedih mah inget mah pasti tiap waktu tiap iya gitu. Kan tapi nya ku ayana kitu tiapan urang ge da moal naon aya wae di dunia ieu gitu Pak. Moal salilana di dunia ieu nya aku itu mah urang berusaha ceria. Ayeuna nya Amang meureun abi naros tos kerja aya di payun mah kan tiasa nafkahan kanggo mama kanggo naon biaya kerja Amang gaji Amang salami ieu dianggo naon kato berut kade ya sok ditabung tara. Alhamdulillah Pak aya naon nyisihkeun lah ti sebagian gaji nyisihkeun meureun ayeuna ge planning kana naon wae ta gaji Amang teh nyemeureun kan ka payun we Pak nikah nya da moal naon lami misalnya teh moal kikieuan wae maksudna moal lelengohan wae gitu tidak akan sendiri muluk gitu kudu aya nu nguruskeun ya. Da urang teh kudu boga tempat balik Mang aya kitu Mang naon namina teh gaduh rumah tangga gitu kan kayak kapayuna gaduh anak usaha teh moal sia-sia kacape Amang nya termasuk abi gaduh niat hade lah mudah-mudahan segera terrealisasi. Amin. Gitu nya urang sasarengan teu naon Amang mah abi mah kapiheulaan ku Amang ge teu sawiyo. Nih ulah gitu karena pernikahan itu bukan ajang balapan Mang. Iya sih. Nya. Nah naonan hanya untuk membungkam omongan tetangga gitu paribasana. Karena anu siap pahit manisnya ya orang sorangan. Tetangga mah hanya tepuk tangan namun misalnya orang sedih hanya nyebut eueuh ketika orang senang gitu.
da susah senang nama engke kita nu ngajalanan nah kita urang di kabogoh urang masing-masing. Rada kaget, ku saking kagetna hidukeun ke sepa. abi caina aman ya. Alhamdulillah. Atur nuhun mi sedap. Mi sedap. Alhamdulillah. Aduh, dilajengkeun ku ieu di endorse. Naon ieu teh mang? Kopi Dudai. Luwak. Oh, Salah wae ya. salah wae. Luwak white kopi. Nah, luwak white kopi, kopi nikmat nyaman diminum. Yes. Mantap. Mantap. Abi di topi penting-penting nah di topi cenah kerjaan ieu teh sanes naon botak ningali abi teh. Aduh, marah mah di topi itu jauh nya apa? Nya. Sakit teh biasana kan timplok tuh. Abi teh ngahaja ieu teh meh rada teu katingali botak deui. Kitulah intina memang lumayan lah kanggo di-uploadnya ulah lebih kata aya nu diposting teuing abi terus kami pakum mah karena weekday itu banyak kegiatan anu segera direalisasikan mungkin pidoana abdi mudah-mudahan tesisna enggal beres amin ame enggal wisuda soalnya lamun teu beres ayeuna engke kapayuna kudu mayar deui duit teh mana mang. Aduh, ya terus mudah-mudahan abg aya kegiatan di CGP lah gitu ya tiasa naon melampauinya dengan baik gitu. Amin. Pokoknya mah walaupun dalam waktu dekat acan aya rencana badai naik bareng gitu ya. Ya lah tunggu tahun payun juga nih nya. Sebelum ke Artapela banyak rencana yang kita susun ya Mang. Termasuk badai ka Santolo teh janten. Sakadanan klarifikasinya bisi pajarkeun ngabohong atau naon karena deui kesibukan karena kan kami ngalibatkeun banyak orang mah teu bisa sesoranganan Mang. Ayeuna abi siap amang teu siap kan jadi teh janten. Ayeuna amang siap abi teu siap sami. Gitu. Pang mah di abina seueur anu bentrok. Sami gitu. Ayeuna hoyong nostalgia ka Gunung Canggah teu acan keneh gitu kan. Tapi hate mah sayang gitu kan. Hoyong pisan gugunungan matak tadi posting di Buranglang, di Canggah, di Gunung Haur. Dipikir-pikir sieun nya kikituan teh. Nya. Dipikir-pikir sieun nanaonna sih kalau capek-capek hujan, cukup masana angin tiris gitu lah. Nah di ditu lain di hotel sadaya dina tenda. Kadang-kadang cuman beralaskan karpet ya, matras. Gue ku cai ge kudu diirit-irit di luhur mah. Tapi dah resep we. Gitu. Lain masalah daharna, lain masalah nginumna atau apapun tapi kenanganna mah. Gitu. Bahwa ternyata orang masih bisa survive gitu dalam keadaan sesulit apapun. Lain memangnya Pak siap. Lain soal ti perjalanan anak ayeuna ti awal start dugikeun ka puncak. Lain soal perjalanan anak ayeuna dina ninggang hujan atawa dina angin. Tapi perjuangan urang sadayana anu bisa nepi ka puncak teh di mana? Nah, eta solidaritas. Solidaritasna. Katingali lah karakter jelema ketika diajak naik gunung mah. Soalnya kieu Bang bisi pajanteun. Nah sih menilai kudu videoan kudu naon sanes kunaon model kunaon kami gitu nya selalu mengabadikan momen karena tadi rumah saja kesibukan anu lumayan padat gitu ketika henteu didokumentasikan urang moal bisa balik deui ke masa itu kayak gitu mah kan ternyata orang pernah mogok motor di dia lagi kunci motor di dia gitu ya. Jadi ketika kangen atau rindu suasana itu teh tinggal nonton YouTube deh Sapotra eta gitu gitulah abi teh kangen keserian yang amang tapi amang bener-bener terbatas salasa bade angkat deui ai kerja di sip nya di sip Pak kerja di sip
kumaha tah mengenal lingkungan baru. Amang berencana mau kerja seperti itu terus atau kapayuna rek muka usaha? Ada keinginan gitu kan? Ada keinginan pami ningalina kondisi badan ayeuna apa gitunya. Kahiji usia masih muda gitunya. Oke lah kita untuk beberapa tahun ke depan mengumpulkan dana gitunya. Mengumpulkan dana teh kangge nya tiasa teh dieu teh tiasa kangge nikah, tiasa oge kangge buka usaha gitu kan. Cuman pami buka usaha dinu ayeuna mah meureun kedah aya nu ngurusna heula gitu Pak. Saha nu ngurusna gitu kan. Hendak ayeuna mah insyaallah bade mengumpulkan dana gitu. Nya kangge naon urang gitu aya mah. Yang penting mah kudu boga planning mang termasuk ABG nya moal salamina gitu. Jadi ibarat nama ember semakin banyak bocorna semakin banyak pengeluaran naonnya lain pengeluaran semakin banyak cabang semakin banyak air yang menyirami ibarat nama urang teh tanah gitu nya ya emberna semakin banyak bolong lamun caina pinuh gitu nya kita kan kudu doa ka Gusti Allah supaya caina pinuh gitu banyak bolong amang di dia usaha di dia aya bisnis semakin subur gitu rezeki teh. Yang penting mah ketang sabar aja cukup gitu. Yang ulah lupa berbagi mereka nya. Itulah. Nah, ini teh ada ke pemirsa meureun. Sementara wis kitu lah urang ngobrol ieu kangen bisa nih lamangnya anu moal di kamera gitu ya karena ieu bakal rada kemana-mana ya kan ruangan Bakal jauh gitu lah tutup lama kurang tutup lah ya karena ya kopi masih seueur ya obrolan masih panjang cis lah password non Pak kopi luwak kopi nikmat nyaman diminum itu lainnya mang tutup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.